Bulan sawal lain nama kudu usaha kurang teh. Misalkan rek kudu usaha yuk bareng jeung Ya heula usaha naon heula. dagang minyak goreng Kang. Minyak goreng. Heeh. Gede batina juga Kang. Yang gede sih. Mana tina saliter teh nu dijual nama 800. Ah, biar gitu nipu eta mah. Ada ini bisnis. Bisnis sih bisnis, tapi nipu eta mah salah terjadi 800. Dagang minyak goreng mah berat modalna. Da kana mobil mah. Ai kitu nama. Ai kana mobil maksud berat modal berat teh duitna. Ya, cek saya mah karena minyak seungit. Komo tukang seungit mah komo pake ngagoreng peda mah Kang. Masih bibir eta teh. Ya beda atuh. Kamu geus ngagoreng teh tara dikana awakeun, bau hanyir. Ya tuh lah minyak goreng kana awakeun mah hinyai jeung reget. Ya, jalan tang banyak. Maksudnya minyak wangi, minyak seungit atuh. Minyak seungit, minyak wangi, tamun nikeuna bisnis eta modalna leutik. Model nyong sireum itu kan mau dipake. Naon? Eta minyak dibalurkeun ke. Ulah kana awak minyak goreng mah, minyak seungit anu kana awak mah. Oh, kana awak. Kapan bisa saya nyarankeun teh ulah bisnis usaha minyak goreng karena minyak seungit. Mangpang nama ye minyak seungit bukan laleutik betulna teh nya. Oh, jadi jangan tas pedas ya sebenarnya minyak. Nah, jalan tah. Oh, bakal seungitnya Kang. Bener. Halus oge ideuna Kang euy. Halus. Arek isuk mah Kang. Jalan tah jengkol, jalan tah pedas, jalan tah pindangnya Kang nya. Minyak seungit, her, rek jalan tah. Nuhun Kang ideuna Kang. Minyak seungit, her. Minyak seungit, minyak goreng saya mah. Anjir teh. Ai, aher. Leungit nepi ka ayeuna. Kan malam takbiran ini teh jaba peuting. Lempang. Ka mana sih teh? Ini rek neangan sireum hideung cenah ka jalan aspal. Pakai lulur eta teh. Anu hideung teh dengan lulurna teh Kang, anu bisa dipolopokeun di luar negeri cenah. Nah, lain batu batur mau baju namanya lulur ieu mah. Oh, kapan baju ge dipamulikeun warna hideung sarua. Salana hideung. Kenal hideung Kang. Make tiung hideung. Tapi kaina can kapanggih Kang. Atuh sing bener we her. Hanya sagelah hideung atuh ngabaleg kepantes teu kapanggih dia atuh. Malah aja wayang lah. Di mana wayang-wayang kieu atuh? Mal aya tuh Kang wayang berang mah. Moal aya cek saya kan di mana wayang-wayang kieu. Wayang peuting ka subuh. Lebih ka subuh di peuting mun aya oge. Pan urang teh ngomong kitu tadi teh. Ayo tuh Kang. Ayo naon? Malah aja wayang. Eueuh poe kieu mah. Kudu peuting nepi ka subuh. Sawerang itu berang mah. Bari lagi saha anu nanggap wayang. Eueuh. Tidak lagi nanggap mah peuting mah nya beurang. Tong teuri ka diri sedih Kang. Dirinya nu. Gara-gara Nanggap wayang di nu tiluna Kang. lain. Sedih jalan ku wayang teh mah kudu dinya. Tahil Kang lain nanggap wayang anu maot Kang. Sadu maot aing. Urang mana Kang? Teuing lah. Urang yang nyebut itu mah.